Kan bade uyaina. Oh, mangga tuh. Salam ke Pun Bojonya. Teteh, bade ka mana? Meni wis tepang. Salam ke Pun Lanceuknya. Sim kuring bade nyuhunkeun pidoa kanggo pun ibu anu nuju teu damang. Dupi pun Rama aya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Kang Jayus di YouTube. Wilujeng tepang di sareng Kang Jayus dina segmen Koropak Kang Jayus di channel YouTube-na Kang Jayus. Dina deukeut ieu simkuring satu acan ngaguar ngeunaan anu sapertos tadi sawatara kasalahan urang Sunda dina khususna dina ngalarapkeun kecap pun sareng tuang. Dina danget ieu simkuring Kang Jayus bade ngaguar ngeunaan kasalahan urang-urang Sunda, wargi-wargi urang Sunda sadayana dina ngalarapkeun kecap pun sareng tuang. Nanging satacan lebet kana guaran taya lepatna urang seker heula bubukana. Janten kieu wargi-wargi Kang Jayus dina paguneman sadinten utamina dina paguneman di masyarakat Sunda seueur di antawisna rerencangan urang boh nonoman boh prosepu anu sering ka pendak urang sadayana dina ngalarapkeun kecap pun sareng tuang henteu dina tempat anu sakedahna. Kecap pun eta dilarapkeun kanggo urang kanggo anu ngedalkeun di urang dina paguneman sadinten urang Sunda seueur kecap pun sareng tuang teh anu dicampur aduk tug dugikeun ka ngalarapkeun kecapna teh henteu luyu dina kalimat. Contoh-contohna sapertos tadi anu kusim kuring di perantos disanggakeun di payun pun bojo, tapi dina nyariosna teh oh bade meuli ayeuna salam ka pun bojo. Pun bojo berarti pemajikan kuring. Nah, kudu disalamkeun kumaha tuh pantes aya di rompok. Nah, terus pun ibu oge saleresna dirinya teu pas anu leres dina basa Sunda kanggo nyagirama sanes pun ibu nanging pun biang. Salam atuh ka tuang ibu. Oge aya kecap Rama. Rama ilahana atau nabi nu saleresna di anggona teh upami urang nyebatkeun misalkan dupi tuang Rama masih kena jumeneng hartosna bapakmu masih hidup gitu. Nah di waler alhamdulillah pun bapak masih kena jumeneng. Aya deui pun raka maksana teh panginten upami istri anu diajak cumarita pun raka maksana teh nyaliran nyata pun lanceuk gitunya. Pun lanceuk pun adi upami adi AA nyata disebatna teh tuang rayi gitu. Terus
Salian di kecap pun sareng tuan aya oge anu seueur ngalarapkeun kecap bantun canda eta masih kene sering patuker upami bantun kamu nyalira buku ieu ku abi di bantun heula nya mangga atuh carosna seueur deui kecap-kecap anu nganggo naon namina teh katetan kecap pun sareng tuan pun bapak pun lanceuk pun biang pun adi anu nganggo pun seueur deui anu sanesna upami nganggo tuang ibu tuang rama tuang raka tuang rai nya maksudna tuang di dieu sanes neda sanes tuang makan anjing tuang teh kagungan salira gitu tah. Nah sakitulah guaran ngeunaan bentena ngalarapkeun kecap tuang sareng pun. Kunaon sing kuring bet ngaguar ngeunaan ieu kumargi tong bujeng dina guaran atau tapi dina paguna masa di dinten masyarakat anu awam. Malihan dina grup-grup Facebook sim kuring sok nitenan dina grup-grup Facebook seueur anu ngagunakeun ada notabene grup Facebook nanti grup Facebook ngeunaan bahasa Sunda atau nabi grup-grup Sunda gitu nya. Kalarusan sim kuring aktif dina Facebook di tahun 2008 sim kuring remen menakan kecap-kecap pun sareng tuang ieu di anggona teh henteu dina tempatna. Nya salit-salit sim kuring upami pendak sareng wargi anu masih keneh pacampur dina ngagunakeun pun sareng tuan nya ku sim kuring sok di foel sok salit-salit ku sim kuring diwartosan nenging ku cara anu kalintang lemesna supados henteu kasigeuh tetep naon namina teh nyepeng pageuh kana kasaurang tokoh-tokoh inohong Sunda urang yen dina ngajarkeun dina ngawanokeun basa Sunda teh utamina ka anoman urang teu kudu ngeberung teu kudu secara frontal gitu nya ieu salah nanging salit-salit urang mere kasumangetan mere naon namina teh mere optimisme ngadorong ngarojong karanjeunna supaya ngagunakeun tong sieun supaya aranjeunna tong sieun dina ngagunakeun basa Sunda. Geun bae aya kasalahan dina sawatara kecap nanging salit-salit urang dilereskeun oge mudah-mudahan ku kasumangatanna aranjeunna ngagunakeun basa Sunda utamina dina paguna bangsa di dinten engke aranjeunna oge bakal menakan kecap-kecap anu saluyu anu biasa dilarapkeun dina kalina. Sakitu heula ti Kang Jayus dina danget ieu hatur nuhun ku parantos kersa nonton oge tong hilap di klik tombol like oge tong hilap di subscribe. Alhamdulillah di dinten ka dinten channel YouTube Kang Jayus ngalonjak subscriberna. Alhamdulillah hatur nuhun ka para wargi anu para subscribe. Oke, antos pidangan-pidangan segmen-segmen nu salajengna di channel Kang Jayus. Sanes mung saukur segmen para Kang Jayus nanging aya eksplorasi kulinerna oge di sanes-sanesna. Hatur nuhun antos video-video salajengna di Kang Jayus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.